Moal bosan-bosan pokona mangawaler pertarosan ti kaliannya anu kamari seueur naroskeun dina video abi cara atau resep bala-balana saurna teh. Tah tanpa berlama-lama hayu besti. Tah bahan utamana mah tos pasti engkolnya ieu teh sareng wortel. Tadi dieu abi gaduh engkolna dua rupa atawa dua warna, aya nu hejo sareng nu bodas. Naon cenah bedana engkol hejo sareng bodas? Tah bedana teh engkol hejo mah nyaeta engkol teh sae nya kanggo ngadamel gorengan. Upami engkol bodas mah ieu teh saena kanggo sayur, soalna engkol bodas mah mengandung airna teh sangat banyak besti. Ngan kaleresan ieu teh abi teh gaduh engkolna teh bodas sareng hejo nya tos we dicampurkeun ku abi teh nya da teu aya deui. Janten rahasia na gorengan atanapi bala-bala kriuk atawa crispy teh aya di engkolnya. Upami bunda-bunda ngange engkolna warna hejo fix nya si bala-balana bakal kriuk garing. Tah upami ngange engkolna nu warna bodasnya engke si bala-balana teh lami garingna teh pas digoreng teh. Ari kriuk mah bakal kriuk cuman digorengna lami teras upami entos asak tah henteu kiateun lami ieu teh dikirana setengah jam atawa sajam teh entos melempem deui pewat deui nya. Ceuk bahasa Sunda mah lepet cenah besti. Tah upami engkolna anu hejo mah sajam 2 jam teh bahkan sampai 3 jam wae mah masih kriuk masih crispy. Tah dina cara ngagorengna ge bestinya ulah langsung dikecemplungkeun kana minyak tapi kedah dijajarkeun heula dina sisi katel sapertos dina video anu abi neme. Fungsina dijajarkeun heula dina sisi katel teh supaya kadar airna berkurang. Jadi upami kadar airna entos berkurang mah engke ge si bala-balana teh tarurun ku nyalira kana minyak teu kedah diturunkeun ku abi kitu. Tah ieu hasilna nya besti kriuk di luar lembut di dalam cenah tah dangukeun suarana oge kot kangosreng ieu mah bagus besti. Moal gagal pokona masok cobian ngadamelnya.